Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sedaya pamugia Pangeran tumetep nang tayungan karuhun tumetep marangan dulur anu di lembur barayan di kota pamugia ning sararehat sehat wal afiat dunia wal akhirah. Ayeuna isuk-isuk jam sabaraha teh? Jam 8 kurang ieu ngaraban lauk ka tukang kebalong. Oh tuh jeung si Surasep maraban heula lauk. Ieu mah geus di paraban tadi isuk balong anu ieu mah di paraban. Balong ieu di paraban. Aya tinggal ke tukang anu di tukangan rumah aya deui balong. Nya ayeuna mah isuk-isukna kegiatan ieu tah maraban lauk, nyilikan lauk di balong. Surajai mangkat ayeuna urang reka balong bawa ka tukang pelet kena terek maraban lauk nila jeung mujaer maraban nya ka balong jadi ngamanfaatkeun suasana anu memang isuk-isuk gitu ya. Isuk pada mencerang ini panasnya itu. Wah iya aya ieu mah ngabibitkeun lauk gorami doh. Ngabibitkeun lauk gorami. Ieu mah lauk gorami lalu gitu. Para baik cacing no. Cacing sutra. Parabna itu di balong itu bak kamu lebak teh handap gitu nya ka Pak Cayan petepatan ai petepatannya sebakan sampai di balong nama orang dia aya beda-beda ieu balong pamandian panyeusehan anu ngaranna Pak teh kanuduhkeun kana tempat lamun panyeusehan panyucingan patempatan jeung pasundaan kanuduhkeun Pak di dieu teh mun dina bahasa sastra jenda atau bahasa Sunda mah Pak teh nuduhkeun kana ieu balong pamandian panyeusehan tadi
kulon balong pemandian kurang balongna mandian. Nah letik udah lauk itu jadi itu gerak gede enak mah ya. Kalau jembatan lewatkan jembatan tah di dieu teh ngaranna panyicingan teh orang tingcing ngaranna panyicingan duduk ieu mah nang karat jai geus mah. Wah tuh gede tuh bikin pelet udah biasanya di Jakarta ya tuh yang diberi pelet cairnya. Wah tuh kalau luar tuh pas mana tuh tuh kalau luar ini perlu di video. Ayo gerak ayo gua nggak apa. Oh. Ayo pulang ngarap udah naon udah gitu dihandapkeun rumah tinggal ngarap putung kamari jai aya bayawak gede teh itu tak kamari bayawak teh dipicin ka dieu ya kurang gede tadi oh itu dipicin ka dieu teh hah eta nu ka imah ka nambah balongan hareup aya. Wah ayeuna tinggal ulang. Dia kadang deket, dia menjauh. Tapi sabab naon geuning ari disebutna naon namanya teh disebutna urang kudu aya hade bagusna dina cai dina masalah kana cai. Nah tapi ya dina 80% kahirupan urang teh hirup sabab aya kana cai. 80% hirup urang sabab aya kana cai. Cai getih, cai mani, cai kiih sampai ka cai mata, cai mana hampir 80% orang tina cai. Makana cai ulah di naonkeun, ulah di bijinan ulah di punggaran, ulah di kormel kan tapi cai kudu bisa dimanfaatkeun dina sagala rupana. Gitu. Nya. Heeh, ka warung meuli rokok, meuli saragala rupa. Nah, kumaha meureun kabedaanna ka sarerea nya urang ningali na ieu budak can mandi. Budak can mandi. Nah, urang kudu tingali mana anu kedah direpea atawa anu dijadikeun pelajaran nya eta naon ieu model dinding batu ieu. Nah, ai dinding batu ieu teh tadina mah coran teu sabaraha anu namina kreativitas manusia anu diberi akal dan jadi kreativitas anu sae tadina semen kritik sareng matu mata jadi kreativitas anu sae benten sareng anu sanes jadi diukur jantenkeun harga jadi we naon piduiteun gitu kumaha makana kumaha piduiteun ku urang sorangan tah jadi babalongan jadi jembatan tuh jadi batu ieu teh ngaranna balong sangkuriang kunaon disebut balong sangkuriang sabab ieu nyeuna babalongan tengah peuting wae jadi balong sangkuriang tuh ya nah geuning urang kedah
naon namina teh sagala rupaning gitunya eta teh lain ku segala rupa cenah wah sagara klinik sana gitu rokok filter sagara rupaning cenah tuh aya ieu eta teh pepeling pikeun diri urang sok hayang ngamemingan diri urang ku alam da cenah aya bahasa ku batur mah sok asup kana ceuli tapi lamun diingetan di pepelingan ku pikiran jeung ku alam cenah sok rada asup cenah oge eta benten-benten anu ku buru aya langsung di pepelingan aya anu ku alam semesta sareng deui aya anu ku rerencangan deui sok di pepelingan sok makana kacai jadi salagi kadarati di salagi ai urang babarengan pepelingan diri urang sorangan terus naon keur sareng pe rumah deui tah nyampe ke rumah deui aduh ke rumah deui kunaon hayang segala rupa aya cai dina sagala rupana naon atuh dina sagala rupana kahirupan hadir aya cai makana diterapkeun di dieu aya sumber-sumberna eta dihareukeun imah anu di ku urang ngahaturkeun terima kasih atawa ngahaturkeun kebunuhan ka ieu alam kahiji aya tatangkalan anu bisa bikin feedback ka manusia nyata ngaluarkeun seueurna ka oksigenan ka urang ayeuna cai ka ngaluaran cai urang keukeuh bae nya dalam hirup butuh kana alam cai nginum cai di segala rupana mandi segala rupana tiga banding sampai keun Imam Syafi'i nyebutkeun masalah cai aya cai nyucikeun aya cai suci tur nyucikeun gitu. Nah terus aya naon di aya dana bikin pepeling hirup diri urang eta pikeun ngingetan atau mengelingan ulah tangga sapertos langit tapi kudu jiga tanu diijak dihandap tapi tetep boga feedbackkeun ka manusia ngamanfaatkeun atau boga manfaat pikeun sareng jeung deui urang memang ka diri urang sorangan bahwa sakumaha urang luhurna pasti urang dikuburkeun jeung aya batu ieu na ieu batu satangtung ieu gitu nah sakitu wae meureun nya punten tara mun deui da kumaha ieu rada 3000 nya tara ayeuna di upload hatur nuhun